Naon ieu si Warjo dia tuh. Naik naon nelpon si anjingnya. Lah. Harayang teuing aing ngangkat nage anjing teu gara beleg duit. Nan aya naon atuh si cungurnya. Ih. Kat atuh. Angkat atuh cungur. Aya naon si cungur. Kakak umak amuk gitu. Ih. Sararoak aing. Aya naon, aya perlu naon, cak aing langsung we sampeurkeun ka. Aya naon atunya si cungur. Angkat cungur. Nah sia. Sok angkat heula teleponna. Nah aya naon di wanya si Warjo. Ih. Aing meni pusing hayu we nelponan. Naik naon atuh? Ih. Cak aing gandengnya. Ayo ngegandengkeun pisan atuh. Naon di wae atunya. Angkat cungur. Ya, sia ulah lalelel goblok sing inget sia keur nginjem lah keur butuhna ka aing. Sok sia ayeuna bagian bayarna goblok. Buru. Anjing. Paingan nelponan wae. Aing poho meureunna can bayar ka si Ajo. Tapi jang bayar nage eueuh ketang duh, aing dat can gawe ieu teh. Anjing jabat teu eureun ieu nelponan. Kumaha aing ngomongna nya? Ih. Coba aing can boga ieu duitna euy. Ding. Sia di sateangan. Naon sal? Nakenaon di desa sorangan? Aing keur niiskeun otak sal. Eta saya teh nelpon tah. Si Warjo sal. Tuh angkat heula bisi aya perlu. Geus puguh sama aya perlu nama. Geus pasti. Naon perlu naon teh? Ek nagih duit ka aing. Bayar atuh kehena sia teh. Ku aing gedang kege dibayar sal. Ngan ayeuna pancan aya ek dibayar ku naon ku aing. Ngomong atuh heula sasaduna kumaha sia teh. Puguh sama dia ngomong ke kah kada dalak-dakan teu eureun. Heuh naik teu dalak-dakan kumaha ket ai ku siana teh dibales mah. Tah bales heula tah. Lah aing teu purun sal. Ih atuh beuki eta. Ngamaneh teu nyokotan suluh? Teu Pak. Ih. Telepon ke tanda ti saha? Oh heuh Bang. Si Ajo ye aya perlu cenah ka Bang Doy. Perlu naon si Ajo? Teuing. Kumaha teh? Sia Bagong hideung ku aing teh telepon tadi ka kada diangkat ayeuna. Sia nangtang ka aing Bagong. Sia sok ku aing sia ditang ku aing dibobak-bobak banget sia ku aing sok. Sia di mana ayeuna sok? Ngomong cungur. Nah sia boga masalah naon jeung aing Ajo? Montong sok polos sia lah. Masalah naon diadu jeung aing hiji lawan hiji sok. Sabobokna jeung aing. Dar monyet sia diadu jeung aing goblok. Sia masalah naon jeung aing kunyuk. Sia. Aduh. Lah ieu mah sora saha? Sia goblok aing kadinya sia kunyuk. Wae deker sia nang tanggelut ka aing sia goblok. Masa ieu? Ieu mah si Oding. Sia kitu aing kadinya kunyuk. Ceker ku aing sia. Ajak gelut ka aing sia goblok imut hideung ka aing sia kunyuk. Daguan sia ku aing kebugan sia kunyuk. Saha ieu saha? Saha? Si Oding ieu. Anjing. Si Oding saha ieu euy? Jadi wanian. Kebukan ku aing sia Ajo anjing ngajak gelut ka aing. Nah kumaha sia kan kalau di ka bapak aing kan pancana bukan utang ka sia. Aing niat nama heureuy sal. Ame si Ajo soak. Nah itu bisa penjat si Ajo. Susul sal. Masanya. Suruh wadoyok ieu mah. Sia punyuk ku aing. Sia naon masalahna jeung aing sia ajak ribut ka aing goblok ku aing sia. Jeung si Oding aing mah. Si Oding sia ka aing goblok imut hideung naon. Si Oding hideung pan. Pan aing goblok nu ngomong kagak. Si Oding banget sia pan cek si Oding ge sia nanya ke aing cenah punyuk. Ya. Geus.
Sia cungur tak goblok bayar utang. Geus kumaha ngajak gelut ke aing. Kakak diadu jeung aya. Ngajak gelut teh si Odin cenah bukan hutang ka si Ajo Aing mah. Ya goblok ngadu kena bayar hutang babal. Jadi ke aing sia kunyuk. Bukan ku aing ge erek bang. Sok bayar aja sia tah. Heungan engke. Atuh sia jadi ngadukeun aing kehet. Bukan tadi nama ek geureuy bang. Heureuy banget sia tah untung ku aing can kebukan ge lah. Sugan aing mau disampeurkeun tuh dah. Bayar hutang teh deuleu sia meh teh jadi pasea. Oh sia goblok itu geuning. Bayar tah. Sia jadi pipileuneun. Ieu nas anjing. Aduh. Anjing. Ding. Aduh. Geus ulah ribut. Tang lu nas anjing kakak ngadukeun anjing. Kadi. Geus. Jing untung aya maneh salah mun eueuh maneh ku aing pencet. Balik. Isuk anjing bayar. Tuh, Sal. aing ge. Asal anterkeun aing balik sal. Siapa dia aja? Aduh. Siapa dia aja? Aing ge tadi balas minimal sia sasadu kehead. Sal pan Jekok gitu tah. aing can boga duitna sal. Atuh pan sasadu mah da teu kudu duit ding ku omong. Anjing. Kade goreng ge ku omong sia teh. Geus ulah loba omong anter aing ka rumah sakit sal. Yap. Mau naik naon minimal ku basa ding sagala gaya nama. Dipencet gitu tah. Ding. Ke kamar kayaknya. Saya diantar ke rumah sakit. Ding. Sal. Aing di dieu sal. Aduh anjing teu kadeuleu goblok. Anjing. Aduh si Isal ninggalkeun deui goblok. Ayo geus sama baringung. Dik. Kenapa, Sang? Aing kalah ke Baringung siapa ayeuna sal duh. Baringung kunaon? Geus aing bingung pisan siapa ya nama. Naon atunya aing? Kieu wae hirup teh. Anjay. Naon? Aing make parfum tapi nah sampean da seungit euy. Parfum. Heeh, do ieu mah seungit. Di mana sih mun parfum? Tuh ieu mah seungit kieu beda ya. Aman ya? Sia aya. Ane bau tai gitu sal. Sautik seuteuna kalau ngece. Cungur sia. Masa kuntu gerasal, pepsoden atau minimal. Deuleu tah henteu aing ini bersih kieu. Bersih gitu ge ai bau tai mah percuma sal. Ih. Bau gitu sama ih. Ya kalau ngaledek ya. Aing ngakarangeun sal. Dieu aing rek nya. Dititah ku inu aing capan micen runtah. Jing nih pusingna eta. Curhat lain teh ka aing. Bebeja aing ka maneh. Kumaha. Aing tadi dititah micen runtah. Heeh. Gunung aing teh. Heeh. Meni ribat mah aing aduh. Ribet napa naon? Jadi kieu ya. Kieu kumaha? Ya, kieu ya. Ya. Pan ieu teh kieu nya. Heeh. Tak urang teh pan imah urang teh di dieu. Heeh. Terus ieu pamicenan sampah teh di dieu. Terus kumaha? Tah pan jalanna teh ka dieu ka kebon tah. Aing teh jadi kudu muter heula. Terus? Heuh pan lamun ka dieu mah muter burik. Tah lamun hayang jalan mintasna ka mana ieu? Nah ka dieu kumaha sa? Tinggal lurus tah ka dieu tah. Sabelagu atuh. Oh, heuh nya ka dieu mah muter berarti ka mana? Lurus gitu tah. Tatar. Ka dieu micen runtah. Heeh, ka dinya belagu tuh. Ih, anjing sangat sal. Eta ku aing dipicen tah. Picen ka dinyalin. Aduh, siapa isa deuleuleungeun aing jadi kotor. Coba bau deui sia mah. Teu pencek sia teh tadi teh picenna di dinya. Geus sugan aing teh tong sampah sal. Sampah plastik nu kan itu. Sia teh balik rik lah seburit. Cungur anjing. Anjing gak bau ieu mah.